nah kuari tek riba kredit saha coba kuari di imah mana anu henteu ngredit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bunga na baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngredit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai kumaha eta ngredit haram eta cek kiai mah haram lah teu teh kumaha eta bae janganana ngredit kijang kan kiai deposito si haram dan mengenai bageula mah kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae jangan sok diberepan ku bos teu kumaha beresna ta ieu dicoba geus lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging make daging kuari mah geus teu asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui teu kumaha coba tabalinger teu ngararaji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udeng-udeng nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udeng-udeng ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujud da ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon wae ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun didengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ieu awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal be mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyaheun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal-moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang
ngan rada relay rada panjang. Nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleut tegerna. Waalaikumsalam. Bagi. Belum ada motor ya di sini. Iya belum ada. Ini ya, udah saya bawain dah. Mau pengen motor apa? Nggak punya uang gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu. Oke nya 3 tahun dah udah ini mah tuh. Ya udah bawain satu dah. Tuh iya teh kan. Geus leutik ya tah. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi Kiai pagi, aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Dimandak ngomongna puluh ya ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jaeuh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temuan atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karah itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa sih kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeulem ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng ngareuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui temen di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain dulu aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya teh teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut yan teu aing mah puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus tak eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah
bisa ngalaksanakeun sagabeh parenttahanana bisa ngajauhan sagabeh larangan anak sehingga orang maut aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal wallahu a'lam.